gitu bener nurek aya bukber teh. Tapi asa sepi wae. Beda kakarek jam 2 gitu. Tapi udah bener alamat nama di dia. Bener iya mah geus mending ada guan kita nunggu aja di dalam. Mungkin yang lain belum pada datang. Udahlah ke dalam bener-bener udah jelas. Dam duri duri dam duri duri dam dam duri duri dam. Iya lah Neng Mimin. Waduh, wah, aduh, badag, aduh, iya, kakarek ningali, iya nu iya, aduh, waduh, dudi dam, Neng Mimin itu, aduh. Nyase kan bae wayah kieu lah diontrog ku saya maka imahna ayeuna kene dudi dap badag Mimin aduh aing alah waduh hebat ya pokona mah ayeuna kene saya rek ontrog ka imahna mun teu salama iteh dulurna Ciidar diontrog ku saya mah keun bae penting oge lah nu penting hidup kontrog hidup Mimin badag ye ayo geus lah kontrog aduh Mimin punten punten mangga punten mangga aya teh saha rek naon sih Mang Ujang geus peuting wala kayo ngaganggu wae nu nutur wae lieur Mang Ujang mah geus peuting era ku tetangga ini Mang Ujang ku naon sih teu init-init kitu init nih musik aduh Mimin Allah wah biarin lah pastinya mah Mimin badag aduh Mimin malah ngasih jaket baru dapet jaket kan dikasih sebesi Mimin wah pokoknya kalau hari ini gagal besok masih ada kesempatan ya saya terus mengejar kamu Mimin pokoknya Mimin badag nyom jaket baik si kemana sih seperti halo aya naon Mimin Ece di mana Mimin geus tunduh ari ulin teh sok ka maninaan. Iya Mimin, Ece teh masih kene di tempat bukber. Jadi encan bisa balik gitu. Tek balik moal. Mimin geus tunduh. Nya lamun maneh geus tunduh mah teu Mimin sare we. Pamake jeung ada daguan sagala.
Oh, nyangga satu minti heula sarenya bae. Mau kunci pan eta? Dah besi balik penting matak mawa kunci geus dibawa ieu kuncina mawa ieu sekalian. Oh, nyangga satu minti heula sananya teu kuat ah. Balik buru. Nya sakedeung deui moal kungsi 50 tahun deui lah. Yang satunya. Nya mimin. Nya. Sok atuh. Ya, yuk. Satunya. Dasar si cu aing ngadur teh sok teu inget waktu.